Nah, anjeun ditemu terus kedap dialikeun ka ieu urang kali. Anjeun ikhlas hidupna. Sampurasun. Trampes. Kumaha? Ieu daman. Daman. Tah sim kuring miwah rombongan di dieu nyaeta hoyong silaturahmi ka anjeun. Ari anjeun dina lebat ieu wongkon teh bumi di dieu tos langi. Tos. Rambut anjeun panjang pisannya. Aduh, gelis wae waktu anjeun teh nya. Tah, jadi anjeun sok nembongan wae nya ka anu beban ieu Merajang April dieu nya. Tapi ngaganggu mah henteu. Jadi kedatangan kuring ka dieu jeung rombongan silaturahmi lain rek ngahuruyan rek ngaganggu ka anjeun nya. Jadi rombongan kuring teh ka dieu hoyong menguak teh hiji makhluk di ieu bumi hoyong terang wae reaksina di dieu gitu. Amuran mah di dieu anjeun ulah ngaganggu. Ulah nemungan. Ulah nukeun ka ayeuna usaha ieu barudak di dieu Kahambat. ngahampat. Seperti ayeuna keur latihan pada kagandengan anjeun nya masing-masing anjeun mah makhluk goib. Ai bangsa di dieu mah bangsa manusia mah makhluk biasa habis Allah keneh. Nah, anjeun ayeuna ditambut heula ka kuring ya sing kayak urang kali ridho teu anjeun. Rek naon atuh sabenerna? Heeh, silaturahmi. Tah, yang April teh hoyong menguak. Eta hiji makhluk eta anjeun dieu nya. Sakara meureun anjeun ayeuna diasupkeun ka ieu budak. Tapi moal ngaganggu mah. Urang pacaran ngaganggu. Tah, cicing anjeun di mana ayeuna? Di tukang ini. Kanang hayam. Batur anjeun sabaraha hiji? 3. Saha? Aya nu jangkung hideung. Anu pang bedegongna itu nya anu jangkung hideung. Eta sok kumaha? Cileumit ka batur. Sumaganggu. Anu dipikasieun kumpang samaraneh anu mana tah anu jangkung gede? Saha nu hiji deui anu eta? Oh, aki-aki. Eta aki-aki minangka kumaha bedegong keneh eta? Henteu eta mah. Oh, henteu. Ageur. Tawayahna nya bisi kagandengan di dieu barudak. Artina pimpinan Jang April dieu gabunganna aya anjeun di tiap-tiap imah oge aya makhluk bangsa anjeun. Ituna ulah ngaganggu ulah pada ayeuna kagandengan bungbrang-bungbreng. Amuran mah masing-masing anjeun mah makhluk goib nya. Tapi sakitunya sim kuring nyaeta anjeun dicandak dilebatkeun ka ieu urang kali. Aya dina ikhlas teh anjeun. Saya pesen-pesen anjeun ka ieu ka Jang April ka gabungan kuring dieu. Nah, yang disubuh eta kumaha sok. Nya ejana urang poho. Kana naon sok. Tan wae nu di dieu. Naon atuh paminta anjeun? Nah, urang lain mauna naon? Heueuh, hayang naon kitu teh sok. Bisi hayang kopi, ngan ulah anu bangsa menta anu eta mah anu macam-macam mah. Lamun menta macam-macam anjeun bakal dikunci. Sok atuh pesen-pesen naon anjeun ka ieu anu boga tempat, boga bangunan. Sangkan usahana lancar, aya dina kasehatan, aya dina kasalamatan.
sing loba anu resepen sing loba anu manggil ka ieu Mulai panggilin teh centang gitu halangan. pame aya anu heureuy kalangan teh keluarga di dieu itu malu aja cik atuh kalangan memang itu sing soleh nya sok atuh naon pesan selanjutnya Orang mah eta wae nu tadi. naon Aya suguhan oh sibah naon kopi kopi hidung atau kopi biasa we kopi pahit. oh itu aya main tante anu itu gula mah mau kopi ungu sakitu tundana di mana mungkin ada gula ya tukang tah itu sakitulahnya pamintaannya sakit ukur sampurasun Sampai